manehna? Alhamdulillah. Oh, Rio Salit, kunaon sunahnya Rio Salit. Asa meni ramainya Pak itu, Pak? Rame alhamdulillah. Rame mumun. Mane ngabring di poker. Ramang sadananya. Alhamdulillah. Nah, itu si Ambu terus kali itu saja Pak. Acan. Kemana sih si Ambu teh? Jadi beteung cenah. Eta Dari sabu mah siapa? sok tamarakan sabu mah. Kumaha nata Pak? Eta nanti bohlam ge dirujak sabu mah. Rujak bolam. Jikeun teh dituangkeun. Hateup diurap. Uluh. Kutaan teh. Masuk ka hateup. Masuk sabu. Taraje diangeun sabu. Pami pahansip pas kali ieu. Pansip nuju di jalan tadi Oh, teh. nuju di jalan. Ya senat pegat entok. Oh, bukan entong. Sieun ku entong geuning. Ieu. Ampun asuh. Sampai. Tata cenah. Ampes. Emang neng. Aduh, eta naon cenanya? Emang daerah orok geuning eta. Jangan. Gimana cari teh? Udah di dia mangga di dia mangga. Kita yang malu zaman ini. Nah, ieu naon ari ieu naon? Ieu teh pilihan orieu dipariksa neng tuh. Pariksa tuh ieu. Sama Iya wae ieu. kukurilingan kayak itu padieu neangan kayak ngarona ngajak ngadamar sana tadi teh. Mana terus? Tapi kayu kenapa mana teh ya lo suka aya ka dieu gitu tah. Jamucin aya di dieu. Aya hadir Oh nya alhamdulillah. Anu opai ngajak ngobrol dan teh. Bajunya mah telapat romak. Jeung matropa. Nya meureun juga na. Aya penyakit poros nah. Poros karena sepatu. Oh, mana bae ada meni sebut atuh. Itu juga nama itu kenyai nama huruf. Ayah mulai juga nanti. Ah, woi. Lah kali ada aduh. Eta mah tukang ngalah bangkong eta mah. Nyaman juga nanti. Kun we ngalah naonnya bancet ge sawi. Aja nak Beda. Karena itu kebegene di ditu. Oh, iya kenyai nama ayah tuh. Aja kita mah Bukan kene, Pak. Lain. Waalaikumsalam. Sadia liwat nyawenya. Motor pokoknya. Ada bisi lengkap kebat tiga orang modai. Nah, kumaha? Bakatku seueur belut. Nya. Kumpul we terus nah. Nya. Cekat-cekat terus di Karawang. Bener ya, bakat ku sono malah belut ya. Cek rayon mereka. Karasa ku abang udah bangkong ya. Ajrok udah ke si Amerika ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Wah, iya bere ngopo nyenak lampu jang. Mangga ada aduh. Ambil ngobor, naik ngobor aduh. Mangga aja. Ya, ibu juru kawin yang ngantosan yo. Juru kawin. Juru kawin. Wah, iya. Oh ya. Alhamdulillah, alamin. Di mana eta ka Kapan Open? patromak eueuh. Nah, ya. Ye sedikit. Ayo teman-teman. Sigara camping eta mah. Kapan? Sigara camping eta mah. Ngobor. Ngobor. Kapan aya urang teh geus jelas cenah tara ngobor. Pan aing ngarona mah pas sok ngaliwat gitu. Nah, Aing hansip teh di tangan teh ka mana hansip? Itu di dia neangan kemana kang opai jeung kemana teh bersami. Neangan teangan untung teh teangan oge. Nya. Kun bae aya masuk lah, naon nu Jadi ayeuna mah meureun urang ngarona heula we. nya ada adu ngarona heula. Sama mehna naon di urang teh ngarona heula, tang beres ngarona dahar. Yang dahar mah urang teh sae we. Jadi kumaha tuh ieu masih bakal Simpan heula. Gitu. Mangga ieu nya kopo aku kelilingan. Meledak kopo di takolan. Ah, bae cek yang beda. Tah. Wajib aing ngarona. Aing penuh sama selawat. Yo, mangga mawa kesehatan. Ini aya nu teu damang dipariksa aku ieu palipunau. Ieu mah pergi ngirim tonggong tah kitu-kitu. Nya anu mata ge diparios ku mang teh tadi oge. Nah, Genetaran. dipencet tombol na nyeri suku cenah. Aduh ampun, aduh. Saya oge. Sawes di dia kan? Sami sok heula eta teh. Kapan persiapan naon teh? Naon? Kumaha? Ngarona teh koko aya, Aya. bedog Aya. aya, panakol aya, Aya. lengkap. Nya. Tinggal ayeuna mah tata cara nakol koko. Oh. Masih emot. Tah. Dauta eta. Dah. Agar warek. Ah, depan teh euy, makana di sana. Ya aturan anak, mah gitu teh.
Aya ciri-cirina. Kumaha cik contohan atuh. Cik sok. Sok, cinta. Neng orang mah sekolah. Iya. Oh, iya benar. Ini ngalar sabaraha tahun kan? Jadi Ya emang anu sadana sakieu. ulah janji benernya. Oh. Janji. Ya, benar. Kudu pasti nama oge lakon teh. Ulah kudu janji, jangan ulah janji nya. Heeh, mata kudu pasti lakon teh jiga kumaha gitu. Punten yo ari pasti jeung janji berat mana tah? Berat bidit. Berat bieu. Berat mana tuh? Berat brot. Yo jang. Kayak punten yang malah. Kan. Tadi pasti jeung janji. Heeh. Tarik aja makan speakernya. Heeh, tuh dah. Dua tuh. Pawang mah. Naon-naon kudu aya pawang. Segala bisa gitu. Yang berat kan yang pasti jang. Naon maka masak enak. Iya pasti jeung janji. Ari pasti maka pas seperti ari janji mah kacangkul hiji. Bawa. Kuda. Mangan yang wala. Nyata, Hah? kumaha lakon yang ngata. Amankan lah, Bang. Cing. Cing. Seperti angon kan bawah itu. Iya kamari pada. Kan eta mah cing sok kumaha tanah kol apa kan orang nu bener ieu mah. Pami, ieu di sadana sakieu sakali. Eta teh cirina aya maling, aya nu maot. Oh aya nu mau. Aya nu maot eta teh pami sakali kitu teh. Arek teh mau kumaha digedor ti luka. Iya. Mun aya nu mau teh pan baheula masuk aja. Pengumuman. Mun lakon sakali berulang-ulang teh. Eta teh cirina aya nu maot. Aya nu mau. Malamun aya maling neng maling tah. Aya maling sakieu ye. Dua kali. Kadenge berarti aya maling gitu. Tok. Malamun aya kebakaran. Kebakaran sakieu. Malamun aya nu mau kokolna tah. Mun sok aya nu mau. Mau disada gempling. Rok kene. Aya deui. Naon tah? 4 kali namanya. 4 kali. 4 kali. Ieu cirina aya banjir. Oh banjir. Iya. Banjir. Oh itu. Palingan kamari jang hanya nikah. Kokol ditakola. Atuh eta mah beda. Beda adenya. Eta mah banjir sa kamareun. Oh iya. Panu paling gerana. Paling gerana mah eta teh. Ditan diantepkeun. Lain. Hep. Oh, aya nu di sana eta. Jempling. Terus gimana malah tambe? Aya deui. Naon tah eta? 5 kali kan? 5 kali ieu mah. Aya naon tah? 5 kali ieu mah cirina aya maling sato. Wah, maling ayam, Maling aya. maling domba, katanya. Maling kucing. Anu tadi maling naon nu ka hiji teh? Maling hayam tah. Oh. Nu eta mah beda. Maling rondo. Eta neng, area tukang bakso kumaha neng sadana? Tukang bakso. Tuh. Teh gendian ada. Kayaknya di mana? Aya keneh. Naon teh pisau. Pansa. Seberapa kali tah? Genepnya. 7 lah. Nah, mah Nawan kecil nama aman terkendali. Oh, iya. Sing goreng teh ulah jang gitu Pak. Ulah jang. Ulah jang. Kudu pasti teh. Ulah kamari emang jang di tahu kene gulu gelok. Damali kanan teh. Iya, tahu lah. Kita berasa kali dan yang tadi 5 kali. Warang atanya, Pak. Warang ata. Iya, aduh, Pak mandat di sana ulah jang di mana cara kan gelok. Mana teh beta lo jang jadi ke bawah. Tapi Atau itunya. Oh, eta. bukan hanya namanya. Atuh kan nanaon ge ku sakola mah beunang. Benar dicarikan. Nang dititah. Jadi naon lamun kurang Sunda mah kreatif. Oh, kreatif. Namanya gitu. Ah, kebeneran aya teh dibahas. Oh, enak. Boleh dibahas, tapi satu acara biasa. Oh, urang. Kamu Urang baik, absen kamu baik lah. lihat ya upami aya nu nyandung nakolana kumaha. Ah,
Nah, eta. Lekuk anu Lain nyanyi. saya eta. Nu nyandung mana kauna ku kenang. Punten we nya ieu mana. Urang teh obrolan dasar nu ngolah. Mun aya nu nyandung mah eta teh diteugeuna teu eureun-eureun. Tah. Kumaha majikanana. Da urang teh Suara kata. inung anu bapak anu juga. Iya. Da urang teh ngomong lupa inung. Muja kan bapak. Da urang sama meh muja teh kudu cimpageun ka tugur bapak teh. Kunaon? Sebab naon eta bapak teh gede eta na tuburna teh. Sebab naon lamun tugur gepeng inung teh. Banyak. Maya aya nama cipat aya, bubuka atos. Saya tos saya lain. Aya Atosnya tah panten aya makantun ngabisen dia. Ngabisen. Gitu. Aya Kang Yayat Burhanuddin. Kang Yayat Burhanuddin. Salam baktos ulah jeung wengi sebentar. Di mana teh aturannya kata Malah Aya. nasib hilap. Oh, Eta HP abdi pada kabagikeun Facebook. oh, mana? Kudu ditutur lah pantun. Palingan kok cecetan atuh. Kudu depa kada. Aya angginan Kang Her. Saya Lajang Kang ya. saya Kang Danes Honasan. Walah Kang Iwan, ya wilujeng Kang Iwan. Duh, cenah abi tadiris tengah wengi teh. Wah, bener. Ieu Kang Yayat. Kantun ka dieu gitu sama Iya, Kang. we. Aya Apih Dudi ulah jeung wengi. Wah. Maafin Maafin, Dudi maafin. asurannya, Maafin. aduh terselami itu penaknya. Mohon puguhan aduh. Tadi Aya oke Kang Dadan Sukma. Kang Dadan Iya di Sukma. Jakarta. Di Jakartanya. Kita kawit orang Paniis. Pasir Ipis Ipis-ipisnya mohon. Aing kangen banget teh apalnya. Apal atuh da eta mah. Alamat asalna teh apaleun. Sobat Kang Hen eta Oh, mah. Iya ya Kang Aceng Sudirman di Bekasi. Di Bekasi haturan ke orang Bekasinya. Ya, punten. Aya Wadewo nu jeung Wadewo. Wadewo jeung wengi. Wadewo, aduh. Bisa tahu Wadewo ya. Terus aya Riki Alif Wah, di Tanjung eta mah Tanjung. Kang. Mohon. Tanjung ya. Iya Tanjung. Eta ieu mah Tanjung Hebel. ya Wadewo ieu samurai nu nyandung mah kedah di Tenggelan Seureun-eureun. Nah, Wadewo aya mah Kang apa? Deni Dion. Wadewo mah. Di Jamange Kang Deni Dion. Kang Deni Dion. Salam baktos ti Amih Tita oge sahabat kieunya. Alhamdulillahnya. Ya. Aturannya. Aya Azki Rajaku. Ramci Raja aku si awang. Jawa. Adi Raja Suku. Rajaku. Aturannya Raja. Aya Kang Padli Ahmad Wah, Kang Padli Di mana Ahmadnya. teh? Ah, Di mana tatanya? kata. oh, Cipanengan. Iya. Nah, aya Teh Nina Hasanah di Bandung. Di Teh Nina Hasanah di Bandung. Aya Teh Yeni Rahman. Di eta mah orang Cilawu. Sulawesinya. Oh, Aya Roni Pika Natasha. oh. Iya. Aya Sakti Ahmad. Kayaknya Eta mah di mana teh anu sadacan Salawu paling geuning. Salabu. Salabu tah Salabu. Aya Mang Aso. Di mana Mang Aso? Di Jawa. Mang Asonya. Lain eta ka Mang Aso geus katalar. Geus katalar. Kalar Mang Aso. Aya Arya Kersana. Duh, Siun. Diksi Balo. Cibalo. Arya Angsana. Ari. Oh, Arya Angsana. Angsa-angsa. Kumaha? Aya Kang Agus Seluler. Waduh. Bang Agus, nah haturannya Agus, Kang Agus. Terang kalau sudah di mana? Baduyut. Aneh. Mana? Di counter. Oh, di mana? Di counter udah sekali eta mah. Oh, populer ya. Aya Teh Ningsih sami di Cinyawar. Kami di Cinyawar Oh, Garut. aya Teh Resti Ageng. Waduh, Teh Resti Agung. Di mana eta? Siap di mana? Di Siak. Oh, apa siapnya? Siak. Siak Nya. di Riau. Aya Kang Haji Awal. Kang Kalau di awal Di mana Kang Haji Awal? Di Maja. di Majalengka. Majalengka. Aturan ke orang Majalengkanya. Aya Teh Ucu. Teh Ucu eta mah Di Sayong. Veroni. Sukabumi. Oh, si sayongnya. Aya Teh Iin. Teh mah di di Sutra. Di Rancayakek Bandung. Di Rancayakek. Aya Kang Deni Al-Bukhari Kang Deni Alboy di Jakarta. di Jakarta. Aya Kang Ajo. Kang Ajo di Tangerang. Kang Ajo di Sinangsinya. Sinangsi. Oh. Terus
Aya Kang Denny Romdoni sareng Kang Agus Susanto di Sumedang. Sudah mencetak. Aya Kang Apep sareng Dede Rohendi di Subang. Wah. Dari Subang sampai Merauke. Sabang. Sabang. Sabang sampai ya. Merauke gitu. Aya oge Kang Dadan Kang Dadan di di Tarapunya. Surabaya. Surabaya sareng Deheti di Mojokerto. Lebih Kang Opai. Kamu Mojokerto ngarona. Udah ieu mah karona Kakak Raden Arif oge di Malaysia dugi. Malaysia kan ya. Jeung Filipin. Kakak Sepri Ridwan oge sami di Malaysia dugi. Alhamdulillah orang teh jangan setelah kebarakan. Aduh kamu minta barareu kami sebutnya kada lumpangan. Jauh deui aduh matrona. Segala dibawa aduh. Aturan orang Malaysianya ya. Oke Kak. panjang Urang mana-mana we ya. Sementois mah sakitu heula. sementara sebenarnya. Tah, pahlawan kisah. Buka asalnya. Can lupa mah. Terus 2 kali dibuka. Dibuka. Lama terus bubukan, abi mah acan tadi. Pilih ieu mah jadi mantannya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah pahlawan Isadayana anu metos di absen, oge nu teu acan ka absen, anu nuju nonton dina Facebook-na Kang Hen, tah panginten wilujeng tepang di dina acara ngarona. Luar biasa. Kang bae tong hilap dibagikeun. Tong hilap dibagikeun. Lain beuneu teh kaeur. Kapan rek ngadamar jadi we teu pugu di tengah-tengahnya. Bukan sedang bari juga sedang puting mah. Oh, iya bener. Ya belutna. Iya. Belut hijau urang balik Bah, diperlukan kopi Nah, kenapa? malah belut medainya eta Kang Hen bener pisan atuh. Ku kopi mah. Cikal lihat ya. Digoreng teh juga teh naon pae. Mana cenah gulana we. Campur. Luar biasa. Tah pahlawan bisa ayana anu simpur dihormat simpuri mengatur kenuhun kapalakinya nu kersana maranco dina nyakseni acara ngaronda teh ieu ngaguar obrolan muda Sundanya. Cenah hari nonton ieu teh gede manfaatna teh. Wah, luar biasa ageng mangpaatna. Anu kaupainya anu baheula kurang tos kalakonan bakal mun kesepuh urang kena di guardenya. Jadi apal deui. Wah, aya nang corona itu aduh. Jadi kabuka yang kabupai. Laras Aya pisan. mah Kang Hen urang pikir. Ya model gede, model kapungkurnya, model keulingan barudak, Ya. model katuangan anu kapungkur nya anu Ya. ieu terus sagala rupi lah anu model kapungkur anu ku urang nuju alit gedinya serang sepuh urang nu dikenalkeun ka urang gitu kan. Ayeuna mah kan tos langkeun. Ane selangki deui tukang helu hese nya. Sesah dulu ya. Ada sesah. Abah ke leutik mah kamu di teranyang atuh. Teteranya kunaon? Oh, da ke leutik ke itu bukan daerah aduh abah ge. Aing disugan teh naon nya. Baheula mah gedenya ayeuna mah mun pas lebaran teh buat mentong Ah, gitu. iya. Wah. Duduk ku bunglon, dalupun kalupun. Bakat kululu nama mau buat mentong apa gitu pun pung. Udah. Ayo lodong. Ya, pung kalau di sepuluh pulang ya. Tradung diri nang rangda. Nah, tanya seueur pisan lamun diguar kata napi nostalgia zaman baheula mah gitu. Terus model ayeuna ka model tempat wisata. Anu tempat naon anu kinten-kinten Rekreasi. Laras pisan. Ya, ini masak segala di gumur-gumur gitu nya. Naon-naon di segala dibentuk lah Dibentuk. gitu aja. Segala di inovasi. Inovasi. Tah atuh lagi sarena panginten eta senja anu jadi guar anu di ayeuna teh kitunya urang mah teu lepas tina ngobrol kenal. Non karona teh ngaguar obrolan budaya Sunda. Insyaallah moal lepas tina hal-hal anu kasundaannya gitu. Tah panginten dina wengi ayeuna teh ulah pokona nepi ka poho. Lamun urang poho jadi orang Sunda, wah cilaka. Cilaka. Jadi gua dulu cuman mana orang mana ngomongkan orang Sunda tapi dia ngomong Sunda kan. Pan aya di Sunda makan boga ciri. Nah, sakumaha ngomong bahasa Indonesia rek bahasa naon? Aya ciri dina logat jeung dina lantong. Mau kemana ini teh? Nah. Eta teh. Aya mah, aya teh, aya tuh. Tuh. Ngap tawa ini teh susu. Alah. Enteng susu. Tah eta gitu. Jadi eta teh memang mau bisa dilepaskeun atawa meunang dicirikeun gitu orang Sunda mah nya.
aya wae gitu lah. Aya wae. Pinten sareng Jawa. Ya mohon. Jawa mah logatna sanes gitu lah. Rada entong emang bahasa Jawa yang upami anu aslina alah kagagas mangge. Ku bahasa Jawa gitu nya. Iya. Komo ku bahasa Sunda kan bangsa urang sehari-hari. upami anu bahasa Sunda lemes mah jeung bahasa Jawa hampir Mirip lah ya. mun Mirip itu. Tapi dah teu ngabahas bahasa Sunda mah. Sok urang-urang Sunda Laras. tiap pidato tiap naon tah aku bahasa Sunda. Mana aku bahasa terbe. Padahal aya di negeri Sunda. Jadi urang teh kudu nyontokeun ke barudak bahasa Sunda teh kieu mesna antara kasarna. Nu kasar mah gampang bisa dibulina. majarkeun teh kagok cenah ngomong Nah, bahasa eta Sunda. kagokna mun urang ulah kagok ai bahasa urang sorangan mah sok we pake urang nepi ka lepas mana. Tah eta paragi sarena pangintannya kanggo buka guaran awal-awalnya nu pertama pangintan sim kuring tah ayeuna teh beureun tarosnya apalagi teh. Naon cenah anu bari dibahasui ayeuna? Oh, kapan naroskeun atuh? Bari ngabahas naon deui kitu ya. Ngantai tukang ajengan ti kedokan. Kumaha cenah? Cenah dibahasnya tergantung dahareun abdi. Bah, aya hareun anu 36 Aya bahasna mah amun datang sampo kami bahas. Tah pangintan paragi sadayana sim kuring ayeuna sareng rekan-rekan di dieu teh aya ning olahnya. Emang aya Mang Oda ya, Mang Oda. Aya Kang Ayang aya. Tah dina ayeuna sim kuring sareng rencangan teh bade ngabahas fakta keunikan orang Sunda. Gitu. Anu jadi ciri khas orang Sunda. Gitu. Tapi satu acan eta pagi sadayana ya saurang mah. Satu acan ngaguar teh kudu persembahan heula. Naon persembahan teh kapal urang teh bentuk kecintaan ka Tasikmalaya. Mus moal salah lagu Tasikmalaya. Lu mau naik lah. Di karen sing apa
aya. Ieu urang teh. Jika gunung kan itu, Aya Aya gunung gunung. jika wetan kan itu, aya laut. aya Laut. Kidul. Kalian pulau Kidul. kidul wetan, Hmm. di usi. Ya sih. Aya saya. Jol ka luhur. Angit di luhurnya, gitu. Nu matak ulah sok. Ariwa. Ulah hariwa, ulah leutik hate jadi orang Tasik mah. Kudu nurutan jagung sing gede hate. Nya, Ah, gede ya, hate mah. nya. Si nasi gede kacang, hate nasi gede. Yang badan gede kieu. Tah etanya. Orang sadayana pangitan kudu ngadangukeun we eta lagu Tasik nu urang teh kudu gede hate cek mah cek oge. Yang di urang teh segala aya, segala nyampak tinggal ngembangkeun. Tinggal rajina urang. Tinggal rajin nya. Berarti kalau apa upami kitu teh kedakat ka kota atunya. Teu kudu. Teu kudu lamun ieu. Lamun urang hayang hirup kacukupan, Ya. hayang hirup sejahtera nya. Ya. Tah paintan urang mah di Tasik teh tinggal ngembangkeun naon nu aya di Tasik. Nah, eta. Gitu. Tinggal makayakeun benernya. Tinggal ngeberdayakeun. Di Tasik teh segala aya. Segala aya. Tinggal urang aya sing rajina. Tah eta mah. Eta mah naon bae ge kurang. Di duitan ngajieun we. Iya. Tanpa manggil urang sok naon dinya nya. Mangga teruskeun. Tah pangitan sadayana guna meh ngobrolkeun ieu teu kudu ka kota. Urang mah da di Tasik mah segala aya, tinggal di ropea urang. Tah pangitan sadayana ayeuna teh sareng tema anu bakal diobrolkeun ku sim kuring teh nyaeta fakta unik orang Sunda. Tasik Sunda. Sunda. Tah nyambung kumaha Kang Hem? Poho deui ya. Masak orang motong jadi poho deui. Tah pangisadana mah Karunya. tah. Jadi pangisadana tah sim kuring aya teh bade ngaguar paintan 10 kaunikan atawa 10 ciri khas orang Sunda. Nya begitu oge orang Tasik. Naon cenah? Tah ieu mah kapungkur. Nu kahiji paintan disimpen di nu paling kahiji teh orang Sunda mah cenah ulah kawin jeung orang Jawa. Gitu. Lamun lain jodohna beurnya. Oh, boleh jodoh. Tah eta teh kapungkur we sadayana janten mitos teras di Jepang aya oge anu masih keneh nyepeng pamadegan eta. Aya nu tos teu aya da panginten ayeuna mah tos seueur teh nya kitu. Kunaon cenah ieu teh orang Sunda ulah kawin jeung orang Jawa ieu teh kapungkur aya sejarah. Anu mana kapungkur teh ngalibatkeun penyerangan kerajaan Majapahit ka kerajaan Sunda. Kitu tah anu ngakibatkeun terbunuhna Raja Pajajaran jeung ninggalkeun putri ti kerajaan Sunda. Meninggal jadi orang Sunda putri nanti orang Sunda nya terus diserang ka ku orang Jawa teh mata orang Sunda mah cenah lamun ceuk bahasa mah naon cadu cenah kudu kali orang Jawa gitu. Kapungkur eta. Zaman kerajaan. Hari ayeuna cenah aya ayeuna kapan ayeuna mah tos terbuka. Kan pun biang pun bapak teh orang Jawa. Oh, nya. Paling obatna jeung Jawa. Pun biang orang di Gitu katanya. Tah panginten eta ge aya. Ayeuna masih kene aya nu nyepak masih kene aya. Aya. Tapi ayeuna mah atos terbuka nya sejarah teh kapan aya anu kedah dituturkeun ayeuna ge ulah kan kitu. Saking tenang maslahat keur urang tuturkeun. Saking teu maslahat mah tah kitu eta nya. Tah panginten disimpen dina poin anu kahiji teh hal anu memang luar biasa kapungkur mah sok aya janten bahan disebat nanti naon pakem orang Sunda gitu. Jadi namun begitu teh mah lain sanes tradisi dia namanya. Sanes. Sama ieu mah zaman kapungkur aja. Kapungkur lah katanya. Ngatrakeun. Nah, katanya ai simkuring mau kumaha siapa gitu. Tah eta nu paling kahiji, ayeuna cenah seueur, ayeuna mah tos seueur. Orang Sunda ke orang Jawa, Jawa ke orang Sunda. Kunaon? Ku sabab ayeuna mah kapan aya anu ka itu ka dieu, nyaraba ka itu, nyaraba ka dieu, wah segala macamnya. Tah kitu campur ayeuna mah. Ayeuna mah aya nu urang Palembang aya. Oh, tong bujung-bujung Jawa tuh nya. Mana? Panai urang Palembang mah ngaduhakeun teh kieu jang. Kumaha? Mudah-mudahan anak ini sempat singkayo cenah. Padahal singkayo teh arato, jangan ada. Kepala aku nanti. Mun dikasudakeun mesin kaya. Aya. Aya laguna. Laguna. Aya laguna. Singka eta mah singkayo karimato. Taskeun. Tah, panginten etanya, naon bieu teh? Nya bahasa-bahasa mun di ditu mah kapan identik lah teh Jawa mah.
Oh nya sepertikeun naon nya anjing lah dinya Tapi di dia kan kusuma, di Jawa mah kusumo Iya. Jadi emang cari apa sih wadewo teh wadewo dengan suka itu ya itu yang bisa apa orang Jawa itu teh asli ya teman. Nyuna bisa Udah lahir di Bandung. disebutnya cenah Jawa murtad. Oh orang Jawa tapi resep mana Sunda saya gitu. Tak halus eta teh urang mah nya kitu eta. Pan aya urang Sunda ge sok kana seni Sunda Jawa. Seni Jawa. Seni Jawa gitu. Seni Jawa. Seni Sunda Jawa. Kalau Jawa yang kulit itu Lumayan, mana iya. tuh? Mana yang di Jawa? Di jam 4 subuh teh. Iya. Semalam suntung teh. Ya, bener jam 4 aja. Ya kecek sama dewa sampai wage cenah urang Jawa teu kabur cenah. Nyata eta. Punten wae sana sindiran ka wa nya. Ada dah. Nya seperti kenwa dewo pan di Jawa masuk Morodewo tapi kan Bandung masuk Meradewa. Makan bangsat panjang jika itu pada moro. Nya bener. Pas ka dieu Pan di Jawa mah Pada mere. Mangan ke. Nah, etanya, tak eta pelisarana panginten naon namanya teh orang Jawa sok kadang alimeun nih ka orang Sunda sok kadang alimeun ka orang Jawa. Tapi eta teh mainan upami istrina ti Sunda gitu. Tah panginten salajengna ieu karakter orang Sunda mah Kang Hen paingan ieu nya. Naon karakter teh nengola santai hirup teh lah. Jika malas gitu. kalem Nah, we. emang ada orang sebut orang Sunda mah. Manehna mah teu naon ngukur kana kapujur jang. Naon ngukur nanti asal geus manggil dahar, geus manehna mah. Asal maneh keur isukan geus we. Itu mah isuk dewe cenah bisa. Ayo main ya. Pan nyimpen gitu. Tapi orang Sunda mah bah kreatif. Kreatif. Apa? Kumaha kreatif. Ya kreatif. Kreatif. Jadi orang Sunda mah jika nu males Iya, nu males. di tempat tina pakaian jika ieu eta. Jika nu males, pan lamun rek sarena tinggal dikieukeun. Oh. Tapi aya ciri khas anu leuwih ti dieu teh. Sok sanajan kacirina jiga lunglang lengleng kreatif tapi gitu. Eta. Naon ada orang Sunda berarti itu jadilah lamun kana eta mah acuh gitu nya. Iya. Kana cuek. cuek Cuek gitu. Cuek kan naon teh? Acu teh ya. Acu. Sieun Cuek. Sok orang Sunda mah geura tataan ayeuna. Kumaha? Misalkeun lamun aya tina awi we sok orang Sunda mah. Heuh, geus karinding mah. Carinding. Calung. Calung, Angklung. angklung, Kolintang. kolintang, Pager sesek. Pager, sesek, suruh ayakan suruh. Tina awi Dingin. hihit. Sagala aya. Anggala aya. Malam di Jawa naon? Naon Jawa? Pare. Pare. Padi. Padi. Juga kan. Nah jadi seueur orang Sunda mah kreatif teh teu kaok ningali aya bahan nganggur jiga mangoda we. Ya mangoda mah kamari nempok hai gula goreng Ya, dikacapi. Aku jawab naon teh? Kreatif. Kreatif. Mata cabi teh kan nyimpen kayu teh kayak cekat bui mangoda. Jadi kacapi sakare. Orang kacapi gitu mana Iya. kacapi iblis gitu ya. Itu bakat ai kurajin mah ya. Tambah daripada urang ngalamunnya. Mending rarautan we. Ini ngalaman. Jadi layangan. Iya. Bilang layangan jadi jujur daripada. Yang loba bisa dijualnya Tuh. banyak. Nah, eta. Itu Kang Hen mati Kreatif. Begitu baenya. Apa? Tah, teras mainten kieu orang Sunda mah nya Nomori diuyahan jadi nogasi. Tuh. Akhir dari pijah tuh. Tah painten salah sawiosnya kreatifan jeung orang Sunda teh salah sawiosna teh kieu sok sanajan katingali sapertoskeun kieu di sawah lah kitunya. Paling Sunda mah teu gurda-gurdu kalau Sunda mah nya. Teu init ka sawah teh leumpang nya tuluy bareng wudud kitu. Tah kitu kacirina teh eta. Jadi lamun urang Jakarta teh mah lelet gitu Oh ya, jiga lelet gitu. Santai jadi mana mah terlalu yo gitulah sesorobot teuing Iya, kan gitu lah katanya. Tah painten eta nu kadua.
cerita teh santai gitu. Tah nu katilu neng olah terang teh. Nu katilu mah orang Sunda mah murah senyum. Habis budi. Amis bujur budi. Bapak kamu beri mata. Budi bapak Abi. Nah orang Sunda mah terkenal amis budi. Murah senyum sanajan ka jelema nu can wawuh. Sapetoskeun kieu we aya anu ngalangkung. Neng mereka mana neng? Da bae nyarengean tuh gitu. Asli ciri khas orang Sunda kitunya. Mana menjang. Kok mulai lebaran nih kan tuh udah salaman. Hah. Bener. Aya malasna we da. Sok alasan kumaha? Jarang mun Pas geus jauh saha eta teh? tukang sare ya. Iya. Sare we teh mah jelema teh. Tapi da aya alo mah teu kitunya. Oh, teu kitu. Keun diantep ku aing jenis sare we. Ku aing ge cenah ku aing sakedeung deui cenah. Hayang ngising mana teh dah udangnya ku aya teh. Kagoknya. Tah jadi nu katilu pergi sadayana ramah murah senyum orang Sunda mah sanajan ka jalma anu can wawuh. Gitu. Minimal karamahan eta teh sapatoskeun kieu aya we jalma anu keleulempangan. Ditanya. Naon mencek Sunda angkai angkat we. Lajeng. Mun bahasa lajeng ka mana begitu. Ini setiap ayah balik kau sebatkan tadi Amis Budi. Yang paling saya jalan itu. Leres. Kita kopi kemarin diajaran diletak Budi. Eta serempet ojek. Bah si serempet ojek lain. Bukannya teh. Akhirnya hawa ceng Amis Budi diletak. Hasil Umi Budi. Nah, maka mainan lo pamiguran misalkeun tong reuwas we lamun kapal wargi nu nonton ieu. Iya. Anu di mana Pokoknya lu di mana-mana. di luarnya di luar Jawa Barat tong reuwas upami ka Garut ka Tasiknya ka Ciamis hei urang teh teu wawuh bari ka mana hujan tah eta teh orang Sunda gitu Ulah lepat deh. ulah lepat geus bisa Diri diciri teu percantan orang Sunda. Sok bebek-bekeun dada-dada ya di vlog dirinya. Sunda nah eta pagi sadayana paintan orang Sunda teh nu katilu terkenal ramah murah senyum sanajan kanu kajalma anu can wawuh. Tapi coba dewa, tapi ayo ge nu tungi cenah. Oh, aya Aya. anu tungi mah sapertikeun orang dinya. Ini mah orang budak jam. Iya. Iya. Apunten nu dewa. Tah pagi sadayana paintan tilu heula we gitunya. Wajah namanya tilu. kau apa? Wajah Ya. ini kau Muhammad Nur Zaman. Muhammad Nur Caman wah eta teh guruna neng hola jeung guruna ka aya. Oh gitu. Wajah wangi. Di Cikuray eta teh. Aturan kan. Oke wajah ini kau Kang Faturrahman. Wah, Faturrahman tuh nya. Tuh di mana tadi kata? Kadang-kadang ya. Di mana we lah. Di mana? Belajar ngomongin kau Kang Asep Ridwan anu di Aduh, Malaysia. di Malaysia. Rencana Kang Ucin. Iya. Aduh. Ai kamu cin ka mana aya teh? Wih, Wih, bener. betul. Mana kan ujung ngaliwat, kan orang tengah rona. Oh, nyampakeun. Ya, Nyampakeun, bener. idang kang ucin mah. Kamu perlu pengen pan terus ngobrolnya. Ih, jangan gitu. Jangan jangan. Keras. Atas ya. Terus Tah panginten paling sadayana orang teh orang Sunda mampang dulu ka ciri santai teh. Orang hiburan heula sakunya gitu. Cenah ayeuna teh pergi sadayana neng olah bade nyanyi anu rada beda tinu biasa. Naon? Pan aing batur mah hayang ngaralus, ieu mah mobil butut. Kang apa butut ge antik. Oh, butut ge antik. Tah paling sadayana lu jeung ngadangukeun urang rehat heula sakedap ku lagu mobil butut sareng cinta. Cinta apa? Cinta Bohong. cinta buta bohongnya. Nah, bro, mana? Cinta badag. Mobil butut
Bedil sudut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang Mana wadah bawa pangan ge di kota ge geus dilarang tutut mobil maju ngebut mogok di jalan radiator ngebul kerik turun niup cai disolokan mobil nginum jika kermo di mandian la 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 mobil butut kaluaran baheula saja manjeung bedil sudut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang hirup engke di kota ge geus dilarang tutut mobil maju ngebut mogok di jalan radiator ngebut kenek turun niup cai disolokan mobil nginum jika kempo di mandian cenah cinta teh buta menjar kemandang harta Ada kita kumaha? bohong eta geuningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah yang penting cinta pacar yang penting sayang bohong geningan bohong cinta dan sayang rajen ngalayang berkata pakan ngalayang dina implengan ngalayang dina lamunan ngalayang pokok lebatan cenah pada Satya aku mangopan pacar bade kumela bohong eta geuningan akang geuningan bohong anjeun jalir dina janji anu saati Kakak anu butut lagu. Oh, malah mun arep
Oh, iya nya. Tapi dah. Joget ge ame beda ausir pisan, Bang. Bahaya cinta buta ada. Iya. Badak deh nya. Ada. Aduh. Bener yang tersangka yang salah. Iya. Mati sati. Lagu Sunda, Sunat. kawih Sunda, sinen Sunda. Detik ge sunat. Tuh, nu mata ko ge urang teh ulah kegabah ka urang Sunda mah nya. Wah. Ulah nanti kali sapirakeun urang Eh, Sunda nya urang ulah kurang deui gitu Iya, sapirakeun teh gitu. Tah kurang Iya. sebagai orang Sunda kudu bangga gitu. Oh, terus. Bangga pisan. Terus nya. Ya, ada. Bocah Kang Ayang motopan Persib nu aing. Tasik. Kubanggana. Persib naik Tasik. Persib nu urang. Ini kolan usaha. Lu abi. Sekolah main besar ya. Ya ikut ieu mah sararea ya. Wih Punten, Bu Ecin, punten. nu ramah wih namanya. Pan di Bang Ayang mau pada teh. Naon? Asa sunat teh pan naon? Diantos deui. Perjang wangi teh Yuli. Duh, bejeng bejeng. Perjang wangi oge kang mumuh muhai. Wah, Kamu kamu aturan punya. kamunya. Tah kang umum mah. Aya oge Sunda pisan. Kang Ayeuna Ari. mah Aya Kang tahunnya Ari pasan. ya. Aya Kang Ari Hoere Nisa. Oh, Bang Arifnya. Salekanya teh. Di mana? Tasik kurang Tasik. Orang kasih. Mangga. Tah pergi sarena panginten nepi ya nembe. Halo, atuh. Halo, tuh. Oh. Wah, mana ya? Nanti kemana dinyakeun? Lain tukang mah bebas kararinya. Tadi disorot kamera eta mah. Gua nih urang mah di depan kamera. Iya, kade urang mah. Aya Kang Samji jam jari. Jam jari ini. Perjang wangi. Kang Adi jam-jam. Pas anya orang lanjutnya. Tah pergi sarena panginten aya nama lajengkeun cenah karakter jeung ciri khas orang Sunda teh ya. Naon cenah ieu anu kaopat nami orang Sunda mah sok dituluykeun gitu. Barat Jaya Sukarya. Yo, wayaya perjang wangi wayaya. Aya namanya. Udin Samsudin. Kemudian Samsung. Hen Suhendar gitu eta. tapi ngaran Mamat. Kodai Mamat. Sok aya teh mah matur himat sok. Ada tuh cek nu bete. Kamu cek bicara lo Mamatnya ada mana teh? Kawan. Naon teh? Mamat lu gimana teh? Meme doing mah. Tah panginten ciri khas orang Sunda mah tina nami kita tingali. Tapi teu sanayana eta teh. Aya wae sapertikeun Neng Olang. Geus sakitu ngaran adanya. Ayo mah sanak penekna ya. Eta mah langianna Neng Olang. Sareng nami anu sami Kang Opai. Seueur Bahkan di Sunda mah kan ya perkumpulan asep-asep. Geurah mohon ka eta. Komunitas asep-asep. Komunitas asep-asep. Oh. Oke, salam dunia. Asep Jamal. Asep Pako, Asep Jok, Asep Jamati. Wah, loba pokona mah. Mana ka itu nang asep so ka itu nang. Nah, panginten orang Sunda mah ciri khas eta teh nami upami misalkeun aya Asep Surasep. Wah, ieu mah orang Tasik ya. Gitu seperti gitu. Ada aya asep sepaat nah ayo ngir kana gitu. Aya Asep Gorbacep. Nah, Tah panginten oge eta teh tiasa nyirikeun sapertos kitu. Cenah eta teh sadayana henteu. Aya pendidik Kang Rudi. tuh. Entah diteraskeun Kang Tuluna, Kang Rudi Ucin. Entar Rudi Surudi ente gitu. Jika orang barat orang Rudi mah. Naon? Orang barat dah. Datu pantas orang Sunda mah Rudi so. Iya. Ayo di barat Jos mah, Rudi. mah. Yo, gitu. Kayak Udin masih. Nah. Gitu. Pantas kene Kang Ayang. Yo. Kang Ayang. Tah seperti Kang Ayang, pan nami aslinya teh Bentan. Iya, Sunda bisa. Sunda pisan. Saha namanya teh? Endang. Oh, Kang Nang. Endang. Endang. Cocok paling nama. Ya tukang kenang. Kang Kenang gitu eta. Mantap. Ayo nami mulai agak gabah. Doa Pantas gitu, Bah. orang Sunda lah. Iya. Bah, gitu. eta teh doa teh. Oh, kayak gitu. Jeung aya oge eta teh, oh cenah baheula eta mah tah eta dulurna Kang Ucin. Kita sama kapina on kaliranya baheula teh dambung kana teh dibere ngaran bahasa Arab teh. Mung ngaran teh hayang ge nano. Inget we baheula. Patroman. Pas dibere ngaran Paturohman dammungeun atuh teh. Bahasa Arab belum ada.
Tah panginten eta ge seueur pisan saperti budak-budak ayeuna geus lalangka diberi ngaran-ngaran Sunda. Gitu. Nah, ayeuna mah ngaranna jang ngarannya anak-anak ti batu. Nya. Ajar teu teh jadul cenah. Nya, sapertos kenaon cing sok. Dia awewe mah betik. Ulah. Nya. Padahal betik teh beungeut ti taheun. Namanya batu mah Jibril. Jibril. Tapi ka aya Di ngaran malaikat malaikat dipake. Jibril dipake. Mikail. Ya, di Mikael. Robi di urang mah. Oh, teh Robi. Kang oleh di kapan dia cuma jadi Alek. Tuh. Pan aya Muhammad. Muhammad. Nah, Jadi ada- Mahmud. Gitu. ada di para nabi nama gitu. Ya lamun cocok jeung ngaran jeung budak Iya. teh da. Ari zaman ayeuna mah rada hararese Iya. ngaran. Jadi berat tuh ngarannya bang. Nah, gitu. Ada ngaran saya, ada kelakuan ngaran saya. Mata Berat tengku ngaran itu. tong ka keluar Ciawang kan nya ditataan we urang Ciawang anu atos taraya lah. Nah, gitu. Namina teh kapan Suna pisan. Namina teh kan gitu eta. Abah Memen. Tuh, Suna. almarhumnya. Nur hikmat teh. Nur itu terasa deui seueur. Pokona mah lamun nyebut ngaran kolot sok hayang dikaseuyeun gitu eta. Asli pokona mah. Ta eta teh ciri khas orang Sunda. Katingali Mat lain ceria. Mat lain tuh, mat lain. Aya ban sahwi aya maksudnya. Untung teman Ari di suku. Kita belajar tajwid. Itu pesan. Mat Peron. Tergantung ketua kampung gitu. Saya kampung teh. rumah gitu. Mata orang Sunda anu eta foto teh sok rajin diganti teh juga tadi. Mencok na uci mah diganti cenah kitu. Ici menjadi ice pan kitu mah etanya. Seperti Anu gitu. pakai saya itu mah kang dalang teh aya mana aya keneh dalang teh. Saha ta? Asa antung. Nya. Geus teraka mana-mana sih. Nepi ka ngaranna eta teh santung kumaha teh. Pada bahasa lewut gitu. Iya, tak kitu nya. Bakat mendul saja. Cocok jeung Lewut. salud gitu. Tah paintan pergi sadayana tah eta ciri khas anu nomor ka-4. Tah ciri khas nomor ka-5 orang Sunda teh ngabeban ciri khas naon sok ngabanyol, sok Eta ngabodor. bodor. Ciri khas pisan. Ciri khas pisan. Ya, itu lah orang Sunda mah. Jadi paling sebatkeun tadi teh hasil amis budi teh gitu pokoknya. Sok bisa-bisikeun bae gitu. Mun dina lawakanna kurang Iya. kena deui teh gitu urang barat ge sok. Sekabayan kan deui ka Amerika. Duginya Di kabayan baheula yang film nanti di Amerika di setean abah ge nongkrong gitu ya. nya eta Amerika bae mana ya? Bedi tua lah. Bae dituncuk lain. Kita yang tuh. Kalau uniknya sih teh. Orang Belanda teh. Kumaha? Nah, jeneng mana? Cibane teh bisa Sunda ya. Karena ini orang Cibaduyut kan. Keur di ditu banyak. Cing aya bilang si kabayan, usahana saya mah resep tidak. Saya bawa di Bandung cenah. Sekolah. Sekolah cenah bawa. Tah eta perisadeananya. Jadi orang Sunda mah karakter teh sok ngabodor eta sok ngabanyol. Heureuy jiga teu serius wae orang Sunda mah kitulah etanya. Tapi lamun geus ngamekna, wow. Sunda mah kan Bedog yang ngalayang. bedog ogenya. Wah katahan. Moal. Darahna lain. Jamis beak. Tuh. Dileduk. Ciamis Coba dah kan? Ini darahna beda. Oh, darahna beda. Tah kitu. Sapertoskeun kieu pergi sadayana upami Jawaranya bah. ngobrolkeun orang Sunda mah ieu sapertoskeun kieu. Pan orang Sunda mah lemes, lembut, amis budi segala macam. Karakter anu kitu teh mun sakali ngamak teh luar biasa amakna. Dugi ka naon? Bahasa Sunda mah dipake nyarekan nyeri hate teh. Beda disarekan ku bahasa Indonesia. Wah, kamu mah begitu hese. Tapi ku Sunda nya, duh, ku Sunda mah. Bahasa kieu we. Lamun ngobrolkeun saperti ieu. Abi teu ngeunah ku mangaya. Cadu aing mah. Tah apa nyeri hate? Sok make bahasa Indonesia. Hese kebanyakan biasa we gitu. Biasa we. Tah mata orang Sunda mah seukeut. Gitu. Tadi oge sok sanajan resep banyol gitu. Nepi ka aya paribasa Sunda kieu. Urang teu ngeunah ku si eta, pan muncul paribasa can kahurugan taneuh beureum. Ah, eta teh. Orang Sunda mah ceuk tah kitu. Tidak ada kan mesti kana pikiran aja kan.
Sebab di urang mah da tanah hideung teh. Nah, Nah, pangintan eta teh hiji basa lamun can maot lah gitu. Moal tah eta. Jadi orang Sunda mah lebih ka kitu. Tanya. Tah nu salajengna bagi sadayana eta teh tina sok ngabodor. Anu salajengna dieu teh aya ieu logatna kental atawa beda orang Sunda mah gitu. Contohan mah ya lah. dari kental majang bahasana tara nikah padilahan. Lamun narios teh jadi sa isratna. Kental mah kirang kental Pasti lah gitu nya. Ya, pasti tah. Janji dah. Janji nya. Kurang kental mah encer. Nah, cenah hayang leuwih kental jang. Samaenan deui. Logatna beda cina orang Sunda mah. Nah, kumaha? Sapertikeun upami Aya ngale di Tasik ngalahnya. Di Tasik ya upami panginten di ditu di Palihan Tarajo. Ka mana Jang? Nah, eta teh beda. Mun di Cawang mah ka mana Jang? Teu beda eta teh. Jauh-jauh teh. Namun di Di mana? Gula acil gede jeung gula acil Tah. leutik beda. Mana teh? Gula acil gede ngalah. Logatna teh bedanya. Tah eta. mana tiap lembur beda ya. Beda. Tapi ka sekolah tu. Pamana maneh cenah. Tah. Hadari, Beri. bisa nurutan. Rek meuting di dieu ya. Tah. Masih hayang. Mereka mana ujang mah kitu nya. Mana meuting di dieu cenah. Dek cek meuting. Dikeun na kos ka hayang bae. rek ngendong maksudna mah. Meuting juga kahayamnya. Tah paetan logat Sunda, logat kampung mah Ada kena waktu. bisa aya di kota. Naon cenah ciri khas ngabedakeun teh? Lamun ngobrol bahasa Indonesia oge, make logat kampung. Benar. Mau ke mana? Akhir eta nyebutna teh. Aya wae logat. Aya wae. Atau make ditungtungan mah. Nah, Saya mah. Saya mah kan gitu. Aku mah apa atuh kan gitu. Atau teh. Ai teh mah teh botol. Teh kamu cek budak cadel mah teh botol. Gitu. Nya teh botol ya. Motor. Ada yang budak letih. Teh kotak teh botol budak kotak. Teh budak gedik. Mama yang teh otot. Tah panten eta naon logat ngabedakeun orang Sunda mah sok sanajan ngobrol bahasa Inggris oge jika orang Sunda gitu. Good morning kan pagi teh cek kasar Selamat pagi cenah. Tah nu katujuna ciri khas orang Sunda mah religius. Religius teh dicirikeun sapertoskeun kieu. Lamun aya tina bahasa we heula, tina bahasa lamun aya karipuh misalkan nyebut Gustina teh meninjau Gusti. Tah religius nyalikeun. Nekalontong. Anu kaduana ditinggalikeun oge tina angwan kan kitu ayeuna orang Sunda sapertoskeun tina tiung, teras tina sarung segala macam. Ciri khas anu pusing-puring dianggo ieu teh jiga religius gitu. Padahal mapan kersare gitu kan. Tapi kan jiga religius gitu ya. Orang Sunda ayeuna hampir perah sarayana jang. Misalnya jus teh. Misalnya jus gitu, mun teh jus naon? Religius. Oh, Tuh ieu mah ada dahareun mah ieu mah nya. Agamis apa? Nah, paling religius di dieu teh pergi sadayana henteu keagamaan Islamnya gitu. Tah religius teh luas maknana teh. Sapertoskeun kieu atau orang Sunda mah teu puguh-puguh cek kasarna teh lamun misalkeun aya ngaliwat we ka tempat anu poek punten karuhun tah pan eta teh religius oge kitu. Punten nu ngageuh di dieu. Anu ngageuh di dieu bilih eta teh religius. Ningali ke religius eta teh. Atawa teu kaur saeutik sok syukuran, sok ngariung, sok tah eta teh religius. Ada nabi keneng apa? Upami nuju damal buah di sawah buah di mana ada orang Sunda mah sok pas adan teh biasa mihelakeun heula kana ibadah. Nah, gitu ngaran. Kapungkur, nama duka ini. Ayeuna mah kitu. Mihelakeun lah kana gawean. Bisa meh jangan yang ada gitu.
tiap jami orang Sunda mah lentongna gitu nya amun urang bade ngalangkung mau kanu sungat sangat gitu. Kebenaran mang deket museum kena rungkulkeun. Gigi dua aja cenek teh. Enten yang mau gue di dia, cenah beli ngirim museum kari kau kehead jeung. Ini bahaya. Kamu ada tuh bang? Hei, gering jelema aja aing ke museum jeung. Oke, punten-punten kari ngalungkeun jeung. Eta mah Nah, apalagi sadayana eta teh religius ningalikeun kareligiusanna orang Sundanya. Upami anu resep sok ngangge kopea, ngangge iket, ngangge naon sanes kanten eta cirias orang Sunda oge. Teras paling dina bahasa sok limatkeun hatur nuhun alhamdulillah wah ketek bengeknya subhanallah eta orang Sunda tingali. Atanapi di luareun eta punten ka tempat anu wengi amit ampun wah eta religius pisan orang Sunda mah gitu kan. Komo aya kasieun. Komo aya kasieun. jadi anu mah taraptik gitu. Taraptik mohon. Maranggo mah. Ah eta mohon. Bade kamana-kamana deh lah, teu boleh. Urang teh pamitan heula pamitan. Atawa oge aya kata orang Sunda teh kapungkur lamun rek init-initan mun rek barang gawe teh sok dihitung. Nah, kita sok dihitung. Ieu ka anu lamun lahir poe naon Rebo cenah teh eta teh init kemis nah ibarat ngagiringkeun uripna dina poe mita eta teh religius katingal teh kitu etanya. Tah eta paintan ciri khas orang Sunda gitu. Anu salajengna bari sadayana dina berdalapan itu ciri khas orang Sunda teh nyaeta naon? Teresep sasabaan. Ngarantau. Teresep merantau gitu. Jadi orang Sunda mah ifit ka kota hayang balik we kitu tebetah. Sabari urang Lain pancing teh katingali. Palina di ruang di pinggir. Soalna ka opay karek init oge di kadang init kalekah teh mah ngeun motor teh telepon geus nepi ka mana gitu. Eta teh can sabaraha menit nya gitu eta. Nuang naon urang Sunda mah jang gaduh bang baru. Loba ka hariwang anu Sunda mah. Teu boleh ingat teh kan di lembur teh. Makanya seminggu 2 minggu komo anyaran kawin mah jang. Iya. Lagi gawe di Jakarta. Balik cenah. Naon jeung balik ganti oli. Segitu. Makanya lagi seminggu maneh teh si keng teh. Tah pokona mah karakter orang Sunda lamun cek orang itu disebut orang kampungnya gitu. Ini teh ka Jakarta. Dan itu hayang balik gitu. Teu kuat ninggalkeun lembur teh. Itulah eta cekas kata mah utang meret ya. Nya. Urang mah di lembur mana aduh pantes ngadege. Ternyata eta lah cekas betah eta. Teu aya perantau sejati. Teu aya. Kalau Sunda mah pasti we ingat wae ka lembur. Ingat Itu wae orang bener Sunda ya. mah. Kang Ucin ya ngalaman ya Ucin ya? Hah? Ngalaman Kang Ucin. Oh ngalaman atuh. Ceuring tapi mah. Ceuring. Aya ka emak. Bikin kaki ya carita nama di kotanya di kota ya saacan asup kana maghrib ngadenge lagu Sunda dah hayang ceurik gitu hayang balik kana mur aduh benar cek orang pengalaman babah gitu ya. Ada syuting yang mana nyuling mah. Pada orang Bekasi nu nyulingna mah bapak Bekasi bisa Sunda gitu. Sunda. Sunda. Emang nanti suling dia mereka enak kali di dahar ku mah. Nasi teh. Udah makan suling. Yang ngenakeun di langgareun naon. Mangga terus. Tah pagi sadayana panginten eta salah sabios ciri khas orang Sunda. Udah calon ka direng saya kan bisi. Ulah. Dulu jam wengi Kang Ibu Opi di Sukarame. Sangat. Ibu Opi di Sukarame. Ibu Opi di Sukarame. Raina Ibu Mia. Oh, Raina Ibu Mia. Raina eta teh anu mupuhuan SMK Seni Budaya. Pamerudakna teh karinari ya. Ibu Mia. Ibu Opi. Ibu Opi. Ibu Opi. Oh, Ibu Opi. Ibu Opi mah Ibu Mia teh sok seueur Opi kan. Oh, gitu nya. katampi kopina Ibu. Lajang aya deui. Tah pangitan upami teh aya mah urang Kawin. nataan heula. Iklan. Oh, gitu. Nah tadi ada nyeleweng di situ. Aya ku hansip cenah. Naon eta TP Anugrah. Naon wae cenah teh? Sama. Iya mah dak nanya TP Anugrah. TP Anugrah. Naon wae cenah jan? TP Anugrah. TP Anugrah. Teruskeun. Tadi itu ningali. Oh.
TB Anugrah. Toko bangunan. Toko bangunan. Anugrah. Nah, Anugrah. Anugrah. Benarnya ya, TP Anugrah. Toko bangunan. Anugrah. 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 Sini sahabat anu peryogi ku alat bangunan dongkap bae ka TB Anugrah. Aya naon teh, Pak? Aya di siapa Bah, enona di TP Anugrah. Jadinya teh seueur wae naon wae paku, Paku. bata, semen, Baso. kaso, Penting pasti. genteng. Pokoknya mah alat bangunan aya. Aya. Cilok ya, cilok. Silok aya. Di peryogi sang sawae di mana bae dongkap bae ka PT Anugrah. Ayana di Ciawawa. Kecamatan Leuwis. Eta teh nu Kang Iki we eta teh. Nukang iki ya eta Oh, teh. aktif. Ketua urang gitu nya. Palingan bagus sok medan kopi. jelas. Mung ayeuna mah can sumpingnya. Di antos deui adeuna. Terus deui. Mangga. Tah pointen paling sadana eta TB Anugrah. Nu kadua aya. Aya pangkas rambut asik, Pak. Wah, pangkasan. Tah bisa nyalangkeun teh ditu. Lain. Teh koneng olah. Ya bener pisan satu pisan nyebut bete jangan. Soalnya pernah nipu Ya, pangkas rambut asipan ya. Pangkas rambut asik Pak. Aduh, nya. Anu ayeuna di Ciawang Lebak. Ciawang Lebak. RT 15 RT 15 RW opat. 04. Anu bade dicukur mangga tiasa dongkap kadinya. Didinya nyayogikeun Mang Rupi-rupi gaya rambut. Siap, Belas tambah. kawisna aya cucuk jengke. Oh, Cak-cak heula. Serepet ojek. Repet ojek. Aya hiji dino. Kamari hiji dino. Cepanganya. serepet Kalau serepet kereta api. Anu bade dicukur mangga we kadinya. Ka Pangkas rambut asik Asik, Pak. Pak. ulah hilang. Ulah hilang atos pas. Pas. Upam misalkan tutup kene simpan ya Mas takana. Kayak gadu cadak santen. Serang kada aya rambutan dipangkas kedenya mah. Di jauh pengen pada di parasnya dongkap bae ka pangkas rambut asik Pak. Eta nama naon? Naon? Balang sanakana nama kadinya mah nya Naon? ulah hilang. Ulah hilang. Udah nyanak atos Pak. Kahiji eta, kadua sirah nu jabritnya. Nah, cenah teh aya kan teu kabujeng ayeuna cenah simpen di kantong sirah. Gantungkeun Mas takana didinya. Kayak di sana deui. Tah eta paling sadana pangkas rambut Asik, Pak. Aya material RJN. material RJN. Nah, aya nu berapa deui? Ayang kumaha opan cenah ieu. Aduh, punten material ayang kukang opan cenah ieu mah. Tah material RJN anu aya di Kampung Sindang Balai, Desa Sirnagari, Kecamatan Cigalongan. Naon cenah material RJN teh? Eta teh tetebih benten sareng TB Anugrah. Nayogikeun sanes kanan Aya bahan kai. bangunan. Aya kai Aya kai. diantos papana. Di angkot papan teras. Naon wae cenah teh? Aya cat, Cet, semen. men. Ah, sapoa sagala rupa alat Oh, bangunan didinya alat. aya. Sanes kanten alat bangunan panginten mung eta mah benten teh palawargi teu kenging reuas. Upami di Ciawang mah aya pokok bangunan, upami di ditu mah aya Material. Bunga saya teh eta teh Bah Jujun. Jujun. Si Dewa Kopi. Si Dewa Kopi. kamari teh nawisan. Kumaha cenah? Pasif cenah kerasa merecet koneng cenah. Cai matu merecet koneng mah cenah. Anu hideung mah cek aduh mah cek bora rek dibere cenah gitu. Ya, teu jadi atuh. Teu jadi dah. Mungkin kudu merecet koneng mah cek teh. Tah eta material RJN. Ojengna Aya nanti Paris Parapu. Palis Pamu. Ayo ngobrol pilih. Kagak. Aya tukang ayang. Oh. Alah. Ayang. Wayang Kang Ayang. Ya, Palis Pamu. Parfum. Sok sana. Berwargi bilih mariogi ke naon? Parfum. Disengit aja. Samping wae ka Paris Parfum. Oh. Tadi Muktamar payeuneun gedung Ukua. Gigireun Gigireun samping. sampingnya. Sumping wae diantos. Dia kan. Ini aya bahasa di antos. Lain. Ai bahasa nama halus ngan eta pribadi antos cenanya. Teh Kang Opai. Bulan. Kang Habib Nago ieu teh damang. Ah, nya tuh. Eta teh Kieu ngadamang. terang gunung teu damang teh. Gering meureun jangan. Anis. Terang dari parfum.
Muhun, terang asir Cenah Pak. hukum yang udah mah mana Beda nya karena kamari teh. menyimpan parfum di gitu. Kamari teh upanan eta. Di teang bawa dina gelas teh, teh Wah, gelasnya. nya. Ieu cenah kudu diberes plus ewang marona aja gitu. Harus bisa. Iya, selalu damangnya. Iya. Kangen katun nyaurkeun itu mah kangen. Mun. Kapalis parfum. Mun. Supados engal damang. Tah. Kinten ke dia para Tah, pemangku. Nah, Kenapa didoakeun nasi enggak damangnya, bukan gitu Kang Habibnya. Mohon Kang Habib. SMK Seni Budaya. Wah, aduh, oh, Udah kuning olah aja dia dawang pandai. Kuning olah aja. Lain ayo. aya deui cenah. Nah. Kubahen cenah. Oh, iya benar. Kumahen. Lain mau garok teh loba. Loba yang kuda. Tapi kan teh duh, ieu hoyong request kangen cenah. SMK Seni Budaya. Wis, mantap we. Di SMK Seni Budaya teh Nya. nyayogikeun Sampun. kanggo murang kali anu gaduh bakat gaduh minat anu bidang seni sareng budaya mangga sumping wae ka SMK Seni Budaya. Nah, ayeuna geus nampi pendaftaran. Oh. Iya. Bieu palawargi oge abah gaduh incu anu hayong sareng minat kana seni sareng budaya sumping ngedaftarkeun ka SMK Seni Budaya. Mirah pisan di dinya mah sa semester mah tah mun sa semester mah nya eta teh dibayar ku sepuhna tapi tos ka dituna mah tiasa bayar nyalira mun urang kali teh kan tos tiasa manggung tos naon gitu tadi dinya teh mah aya jurusan mah namanya jurusan karawitan Di sana eta. aya jurusan karawitan tapi suruh urang kali kamari ekskulna Seksualnya. aya seni tari terus make up Wah, make up-nya. Oh, anu keputrian teh. keputrian Iya. Oh, mun. terang nya tahu dilatih lah dina waditra Oh, mun. Lain. Sunda gitu nya maka suping lah ke SMK Suping we ka SMK seni. Budaya. Anu aya di Cikadong. Cikadong. Bener. Aturan ka ibunya atunya. Kebunya Terakhir kas. aya kedai rindu Wah, Kedai di rindu kita. Eta mah ngorobok yang ku abi. Oh. Kumaha cenah kumaha? Kedai di rindu kita. Nu aya di Kampung Cimacan. Iya. Di lebetna teh sanes kanten jajanan murah kali zaman ayeuna. Oh. Jeung kolot zaman ayeuna. Seblak. Habisna aya Seblak. seblak Sampai ayam. Seblak ceker. Oh, Cilok gua. oh mun. mie ayam Mie ayam. Ini ayam. Bakso. 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 Cilok. ayam geprek Ayam loba pokokna. Oh, alhamdulillah. Cek kasar upami di tataan ayeuna moal beres beli ka subuh. Oh. Iya mah anu pentingna we. Da kusabab upami di tataan we eta dagang Kamu moal jeung- payung. Jeung deui Saya upami kumaha dibelian. Iya. jeung deui upami tataan sadayana mah moal ka dahar ayeuna. Ya, tapi mah kita mah kena diantos deui. Cek Kang Ayang teh. Ditampi sada-sada ge nya. catering non Fortuna. Fortuna. Ah, nyebut ah. Naon mah eta teh? Hoyong ku Kang Opan cenah mah teh. Tong apa ya? Iya. Catering Fortuna mah eta teh maya ayeuna mah disanggereungeun catering kana makanan. Nya. Ayeuna mah tos nyagikeun wallpaper Fortuna. Oh, Bang Gitu. Wallpaper Fortuna. Pelper. Dising-singsan. Saya teh pamit teh Yuli anu upami nuju nonton ayeuna nya. Mudah-mudahan eta Fortuna teh boh cateringna, boh wallpaperna sing lancar. Amin. Mun upami lancar mah diantos deui. Mudah-mudahan cing lancarnya. Teh. Da, katos katampi nu kapungkur ge. Mohon. Terus lami dah. Oh, yakin ya. Selami, Biasanya. Tah eta parisadayana panginten wargi-wargi anu sok ngarojong ka urangnya. Mudah-mudahan panginten aranjeunna sing lancar gitu. sebenarnya kalau papai seueur anu ngaed mah hoyong diiklankeun Oh, atuh ngaedan teras. Edan. Edan. anu eta seueur ka papai Hmm. mung da painten Terbatas. Terbatas. Mohon kedah panginten eta mah satu sisi sumping atau napi ngobrol kumaha we saya Ya, gitu. ya. Eta mah tiasa kontak lah langsung ka Kedah kakinya. sumping ka jenisna Kang Hen. Sing salah Kang Hen mana bacakeun. Kang Hen hoyong dikiekeun abi diiklankeun Tuh. tah Kapan nabi ge atos? Atos. Dinyanyikeun ku sim gering ge. hoyong diiklankeun Diajeun alih gitu ya. Tah
Tah apalagi sarena paintan namanya atos jembatan iklan Oh. atau datang hilap urang teh Ya. paintan. Aya pokona marehat heula nya eta. Hiji kawin. Ah, Anu mana paintan tadi teh nu bade di ada angkat. naon? Ulah ceurik. Oh, Lamun ceurik awas. Awas. deugeul. Belerong. Apalagi sarena mana bukan ulah ceurik. Cak di dia, cak sama dia, cerita cinta orang antepkeun tong di gua deui cerita cinta nu bagat najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadadeh nu nyanggrep pageuh akhirna urang papisah-pisah Reka saha ka urang mana gerak milari getosna jika kidul jika kalen ulun ngetan moal nyaran tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain abdi urang geus lain-lainna lain ulah ceurik tong dicerikan terima kencang duda abdi pasrah jadi randa dan ieu geuning kuduna urang teu bisa Hampura abdi hampura Reka saha ka urang mana gerak milari getosna jika kidul jika kalen mulun ngetan moal nyaran tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain abdi urang geus lain-lainna lain ceurik tong dicerikan terima kencang dan duda abdi pasrah jadi randa dan ieu geuning kuduna urang teu bisa kumaha
Yang baik, tong dipikir Isi cerita. Tong dipikeun deui. jadi rana namarin sakit itu naon kuduna jadi rana tong dipikir ceriknya Jangan jadi banyak. duda. Payahna jadi dudanya selain-lain ada ini ada Jangan nu anyar. tuh Lagu-lagu Sunda mah jarang dong. takut ke jero apa mau pulang puas Nah, jika nama eta teh nyirikeun religius. Selain lain ada Selain-lain ada ulah ieu. ceurik, make ceurik kan Make gitu. ceurik. Tawakal we ka Gusti. Eta religius. Ye awe mah loba keneh ye tak gitu. Dunia tidak selebar daun Ponok jodoh, panjang bahaya ponok nyogok. panjang juga ponok jantan orok nu panjang jantan juga Ya, eta orang Sunda. kalau baik rajang wangi kalau Kang Deni Romdani di Sumedang. Kang Deno di Sumedang. Oke, kalau Kang Sade. Kang Nono Sujana sami di Sumedang oke. Sumedang aturannya Kang Nono Aya Kang Ubuk aturan Kang Ubuk di Sumedang sampai di Majalengka. Majalengka. oh Majalengka aturan Kang Ubuknya sami di Kang Mani Ubuknya sono cenah ka Hansip. oh abi ge sami ka Kang Ubuk ge sono aduh Upami sono ka Hansip mah Ya. geura meuleuh menyang. nah sisa lo kaurugan menyan hidupnya aturan Kang Ubuknya kumadama Kang Ubuk aduh Harus menuju sorono cenah saurang si awal Betul, nya. betul. Tah palawarti sadayana sabadana peneng olang awih panita wah teu karawas waktos. Da urang teh nya. yang tukang agar mana teh baru teh Oh, baru. Tah kalau di sadayana aya itu dua deui anu luar biasa cenah. Naon nya anu kasalapan pada sadayana karakter orang Sunda teh teu bisa ngabedakeun antara F jeung P. Nah, eta bisa tuh. Film jadi film. Panglikeun panta. Kapan eta teh panta. cuma tutupkeun pantok Peuyeum Bandung pan kitu tah. pantok mah bos aya PPAP bos nya pan mana amun PP hungkul mah panas PPAP amun P mah peuyeum Amun F P pantok F bancet teman-teman Nah orang Sunda mah bagi sadayana bisaeun masa benerna mah ngan ku geus kabiasaan teh ya. Tah, eta. Nyebutna teh hese gitu. Kan Film oke, karena filmnya di film. film padahal ada singkatan film yang film jangan eta mah tukang kenal. pedo dah pedo Tah janten letahna teh pergi sadayana saya tiasa sanes nama. Nah pangen sok kabiasaan antara P jeung F teh sok teu sadar we nyebutna teh kitu. Kena ngawat tasjid. Oh, eta jantan we eta teh hiji karakter teh orang Sunda. man kapungkur man me lahir teh hoyong baceo we cenah kali teh nya sok di lihat ku eta emas di letang dina elatna teh Diseret. saya dikitu Sapados naon alhamdulillah teh? ya da ngomongna teh emas Tah eta paintennya karakter orang Sunda ciri khas orang Sunda teh teu tiasa ngabedakeun F sareng P tiasa salaras nama dan kusabab kebiasaan antara geus eta we kitu. Janten hese. Anu pasti pisan mah eta upami nyebutkeun minuman geus kuat eta tina F-nya kitu panta aja betul. Bulan Februari. Februari we. bentes Kennedy Bulan bentes Kennedy banget di Betawi kumaha? pantat Hmm. pantat Ya pantat. pantat ya Iya. pantat masih saingan kene Ya bener ya. pantat tak itu namun di motor mah 70 eta pengen teh gitu Oke aya panginten anu aya namanya Sopan Batur menyebutna teh aya ya ieu mah sanes iklan Sanes. sapertikeun di Jakarta kapan seueur orang Sundanya anu icalan Perde mijon Oh, mijon. pan cek orang itu mah ini mah bukan mijon tapi maizon mijon gitu kebiasaan teh gitu itu kebiasaan biasa pokoknya awet teh Maijon Mijon model kan jaga sistem ditanya gitu Bang asal mang cenah bade kacang rambutan kacang kolor monyet we mori lah
bagi sadayana nu terakhir ieu mah biasa nu terakhir mah orang Sunda meresep sambal jeung lalap. Pokok jo. Teu aya sambal jeung lalap teh asa Oh. dahaga Asa paruh aja. paruh. Komo kerupuk itu. Duh. Lawang mun teu dah Bisa teu dah daun kerupuk. campur, Ya. daun udang. Pokoknya mah daun kahirutan ke jang. Iya. Enak kita disimpan mah eseng, Pokokna mah orang Sunda mah Samikeun sareng domba. kacang. Tamarakan. nya. Usah bawa mun urang Sunda mah ulah bandang daunan jang, daun janera daun pantau disimpan main nama. Atau awi mah disimpan namanya. Tah eta bagi sadayana 10 painten karakter atanapi tiasa ciri khaskeun ciri khas jantan ciri khas orang Sunda. Pada masuk keneh katanya gitu nya. Tah painten bagi sadayana ieu teh kalarasan da teu karaos waktos ya. Gitu teu karaos waktos painten kapari sadayana anu mancot tadinya simkuring teh apresiasi pisan. Aya ieu pesen ieu kanggo palawan ngarona. Hiji painten sabadana nonton ieu dibagikeun. Tos ditutup teh nya dibagikeun ku para bapak para ibu teh trak bagikeun sebarkeun. Ulah lebar jang keke pabde nya Mun si sajalma anu minang babagi bakal minang narima gitu. Nya bener eta cing saha jalma nya. Ningang naon teh? Anu minang babagi Babagi. bakal minang Tangkos narima. bakal beak eta teh. Ya mah mau beak-beak. Wah, Facebook yang tenang. Bakal siruman di siruman. Seur kene. Tah nu kaduana nya, tah Facebook Kang Hen bagikeun. Facebook naon mun Kang Hen bagikeun pokona mah. Tah nu kaduana pari sadayana upami alimpan Facebook Kang Hen teh. Wah, sabring atuh. Di episode hiji Main tep-tep ya. entep-entep hese neangan teh. Tah, upami hoyong ngampil pamilarian aya dina YouTube. YouTube. Nah, Oh, YouTube. 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 Tah dina YouTube na teh naon? Naronda TV. Kantun subrek we. Kantun subscribe, like, komen, share. Share. Nah, share. Tonton heula. Oke ge pandai. Tonton heula dong. Ditonton gitu eta. Eta dina YouTube mah Kang Hen ya. Kantun dicobek jang no. Eta YouTube Naronda. Cobek. YouTube Naronda. YouTube Naronda TV. Nah, eta. YouTube Marona TV. Mangga di-subscribe. Keren. Subrek. Di-subscribe so. Subscribe. Di-like, Di like. di-komen, Di komen. Di komen. disarekeun. Di share. Nah, gitu. Nah, eta pasadayana pangintannya atanapi teu nonton ayeuna tiasa nonton di mana mau dai? Pamidan. Dina pamidangan, dina siaran tuna. Di tuna di mana? Di pamidangan. Tah paling sadayana pangintan hapunten simkuring, pangintan palawagi nya enjing teh sok sono Sabtu. Da ieu nu bari damelnya. Gitu. Pada pada malanya. Mangga hatur punten pangintan teh simkuring dina naon? Dina acara ieu pilih aya kakirangan kanggo Hanis Kanten. Tangtos panginten kapayeun malah hoyong nu terbaiknya. Pemirsa mah kepala mecek bahasa Indonesia mah memanjakan mata dan telinga penonton. Gitu nya. Keun urang gelah Memanjakan. memanjakan. Memanjakan dan Panjang wae. Ayeuna mah kudu panjang seuli Celinya. Tapi ingat tuh. Tah persenena pas sakitu simkuringnya biasa orang tutup atunya. Tah pengen pilih aya tutur saur untuk kaukur, reka basa nu pasalia, aya tutur anu ngabentur kana turun namun terang Kana tarang. namun teu simkuring. Urang tutup poe acara ngarona teh ku lagu ngaguat budaya. Yu batur, yu balalean, ngaguar budaya Sunda. Ayeuna urang waspada budaya alasna. Hariring di tengah penting nepikeun rasa pepeling. Urang kudu sing areling budaya
lelit orang jaga singgah